Luhur gunung mukakeun rasa tua kara. Sarung kadu laguna. Nyerang apa yuk? Lain aja. Kita mau ngadoa. Layung bareng kasahakeun mangga. Sada sana Seidar kan kun sejajarangan deh. Punten ka Pangkaran, kapayun atuh ka dieu. Ya. Layung berem narembongan kanangan. Bos Titi, mau Bos Titin. Mangga di atas Bos Titin saurang teh. Tanu kungsi nyarengan. Ayeuna lamun Sahatur Bos Titin diantos. Ngupahan payirna rasa abagyaan nukung si kasorang ayeuna tunggal Teh Haji kabarin mangga cinta urang ayeuna tinggal lamunan duriat urang ayeuna ukur waasna bagja urang ayeuna tinggal impian dede nu ayeuna tinggal kalanggang. Bos Pipit anu paling mana Bos Pipit? Manawi nyarengan laguna kasangageun mangga di atas ka pepangkungan. Eta-eta saja pakaulan sasarengan. Lara. Anu mana ki? Oh aya di lebat mangga di atas. Layung berem narembongan. Awas. Up. Alah hiji panutanu gungsi nyarengan ayeuna lamunan. Nah eta mah sanes Bos Pipit nih. Iwari tinggal asna ngupahan pahitna rasa abagyaan nukung si kasorang ayeuna tinggal tunggara. Cinta urang ayeuna tinggal lamunan duriat urang ayeuna ukur wasna bagja urang ayeuna tinggal impian dede nurang ayeuna tinggal